Naon sia eta? Naon sia eta? Teleponan make jeung aduh hayang kawin. Sia teh hayang nyaho. Ieu mah Naon? Kosipa. Ah, kosip aing kadenge sia teh. Sia teh kadenge ka aing ditelepon jeung awewe ngapoe teh. Kan kitu we ka aing teh. Rek naon ka dieu atuh? Heuh ku aing teh si aing naon ieu salaki aing beda ieu keteleponan wae jeung awewe nya sana. Ya geus kieu we kagok kepanggih kan. Mudah-mudahan teh atuh udah didinya geus kolot kitu mun bener mah. Aduh, Janung deui bae teh kawin deui hayang janung. hayang nyanung. Nya. Ieu nya ye. Hayang nyanung. Keun ya ku. Aing rek dibimbingan. Bener. Bener. Alah sih. Aya syaratna. Naon? Syaratna hiji. Naon? Hiji teh kudu lobanya bisa hayang nyanung mah. Sok asa di dina urang naon? Hayang aing geus sia goblok. Bah. Gelo sia sini ini biasa beuleun sia heuh. Beungeut aing disembur ku aing dikawin deui. Kawin deui.